Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma badu. Palamitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung, patepung lawung, patepang wajah dina yeu acara. Mugi-mugi yeu acara teh ngajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Sareng mugi-mugi urang sadaya tiasa diriungkeun engke dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin. Oge rohmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka apaduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka keluargana, sahabatna, tabiina oge mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya robbal alamin. Palamita anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngabahas ngeunaan beban hidup atanapi masalah atau ujian anu dipasihan ku Allah. Setiap jalmi pasti ngagaduah masalah masing-masing di antawisna dina masalah ekonomi, pada melan jeung sajabana. Loba enu ngeluh dina kahirupan diberi ujian anu berat, ngeluh kukulutus ka Allah, nepi keun aya kecap naha Allah teh mere ujian kieu-kieu teuing meni teu sanggup. Sing inget saur Allah dina Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maksabat wa 'alaiha maktasabat. Hartina, Allah henteu ngebebankeun seseorang ngalaenkeun sesuai jeung kasanggupana. Manehna meunangkeun pahala, tina kabajikan, anu diusahakeunna jeung manehna meunang siksa, tina kajahatan, anu dilakukeunna. Qs Al-Baqarah 286. Allah mere ujian sesuai kasanggupan makhlukna, nu penting urang percaya ka Allah yen setiap masalah pasti aya solusina, ikhtiar jeung tawakal eta teh jalana. Allah pasti masihan anu terbaik kangge urang ulah suzon ka Allah, kudu husnudzon. Hiji contoh jelema ngadoa menta motor ka Allah, tapi caan dipasihan wae, lain hartina Allah teu ngabulkeun tapi miureun Allah gaduh pilihan terbaik kangge urang, miureun lamun urang dibere motor urang teh bakal kekebutan ugal-ugalan, atawa urang teh jadi resep ulin, loba ninggalkeun ibadah, kan teu apal, Allah mah tos uninga.
Allah nyah ka urang, Allah maha uninga anu ku urang dibutuhkan. Jadi setiap kasusah ujian hidup ku urang jalani, sabari usaha ikhtiar, urang diberi ujian ku Allah teh mahurang jadi jelema anu sabar anu ikhlas, jeung supaya urang leuwih deu keut ka Allah. Allah caan masihan teh lain hartina teu ngabulkeun tapi dipending da urang na teu siap. Allah maha uninga mana anu terbaik kangge makhlukna. Jadi hayu urang getolan ibadah ulah ngeluh, kudu loba ikhtiar jeung tawakal insya Allah sagala rupa pasti aya jalaana. Nu penting urang yakin. Da anu ngatur sagalana iwal ti Allah, urang percaya ka Allah pasrah keun sagalana ka Allah. Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng, dongeng teh sadayana 31 episode. Supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bal urang teras keun. Ngepung_kahar_muzakkar. Bagian ke-23. Sanggeus ngeureuyeuh leumpang mapai-mapai rawa, anu saka peung mah kudu bebelekukan, nu dihareup ngarandek. Aya naon, cek nu ti tukang. Terus pabeja-beja ka hareup. Horeng manggih walungan. Cak beja ti hareup, cenah pasukan kudu meuntas opatan-opatan, silih cekel leungeun. Sok ka adinya. Seubuh leulumpangan, terus memobilan. Capek memobilan, ayuna sing kudu bebelesekan dina rawa. Poe ieu mah kawasna ngan rawa jeung rawawi anu rek disorang teh. Bres, 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 belekuk, belekuk, sapatu bebelekukan. Gampil pisan ari ditincak mah, kawan tuhipu, ngepros. Porokaya ngangkat ngajungjung keunana, kudu make tanaga. Babari capek, gampang leuleus geuning leumpang mapai rawa mah. Maksa keun maneh maju nutur keun batur, gok hareu peun teh giuningan walungan kalaena, caina anu semu kiruh katenjona leuleui. Ngan paroek pisan, baralah hium ku kakayon, pantes disarebut sanget ge. Opatan, opatan, babaturan mimiti ancrup. Mari untas walungan anu ngan semet bujal, ninggang dinu pendek mah tepi ka semet dada. Cai teh.
Pika giliran kuring, bismillah, cerup turun. Beuki ke tengah, beuki jero jeung China ge karasanya ot tarik pisan. Muntang sing paguh kana dahrim, cek Rahmat. Hati anu geus deg-degan lantaran sieun lesot ti babaturan terus palit, henteu cukup ti pepereket muntang kana dahrim. Cangkeng Rahmat ditangkeup, kuring pada ngabedol. Alhamdulillah salamet, plong weh mani alah bata naon, bungahna hate sanggeus meuntas teh. Giliran Dewi nu sejen. Kuring nukan menjukeun babaturan anu keur meuntas. Dedi, Mamat, dahlan jeung saurang Dewi mah umay munteu salah mah. Opatan mareuntas nu opatan pacekel-cekel leung-leun. Beuki tengah, beuki ke tengah ngan duka teuing kumaha, ngaha sukuna tiko sewad nincak batu leuweur atawa kalesotan nyekel. Ana liong teh, Mamat ngaleong ka hilir ka bawa cai. Tapi leuna masih keneh bisa ngarawel wadah pelor Dedi, ngan kawasna wae Dedi jadi kawalahan, anu ngaleong teh jadi duaan. Dahlan Malik, solo yang ngojay, ngan lapur teu bisa nulungan, dengan ukur bisa ngarawel bedil Dedi. Ari Dedi kalabeuki ka hilir, kerelep, cenah pikawatireun pisan. Panonna burial buncelik, leung-leungna roroesan. Kerelep, pecenghul, lep. Culep cul, kuringan ukur olohok, tur ngeleper, lain teu hayang nulungan, ngan kumaha atuh, itu Dedi ka anu jero. Nuka ciri karisirahna wungkul. Ari Mamat mah ngaleong ka asisi, atuh manehna bisa hanjat, sedengkeun Dedi kalah beuki ka anu jero. Lep, kerelep weh henteu muncul Dewi. Dedi urang pada larang, samemeh tilem teh dampal leung-leunna diacungkeun heula, jiga anu pileu-lewian. Mayitna henteu kapanggih Dewi. Brimob anu tugas didinya, kabeh genarulungan, kitu Dewi Rahayat jeung palikana. Hampurawi, diidi. Cek hate anu teu weleh sedih kudu papisah jeung Dedi pikeun salawasna. Malah sabot brimob jeung Rahayat nareangan mayit teh poe eta mah kuring henteu bagerak. Berbifak sisi cai, tapi hate henteu uday keun berak. Raska anak pamajikanana di Jawa, nyahoeun kitu Dedi tilelep di walungan kalaena. Sanggeus di bejaan yen eta daerah teh kaitung sangat mana komo geus mentak korban, nah ada tentara anu kabejakeun jago perang teh atuh bet jadi percaya kana tahayul, kaitung kuring.
Sajeroning reureuh, saurang geeweuh nuanieun turun ke Awalungan, sedeng keun ngalacai gesa beunang beunangna disiuku leung-eun. Cek kepercayaan urang dinya, cenah lamun seukrek ngalacai ke Awalungan teh henteu meunang make sisiuk. Sarerea nurut. Korejat hudang, Yuwono nyamper keun ke asa ungkuring bari hari weus-weus. Cenah pauting tadi manehna ngimpi tepung jeung Dedi. Diajak balik ge embung geun, da geus kawin cenah. Nyao teuing jijiunan, nyao teuing ka impi-impi keun, ngan Yuwono mah dari pisan nyarita keun impianana teh. Wallahu alam, nuku gumah Dedi teu kapuluk Dewi. Tepi ka waktuna mulang ka Jawa, mayit Dedi caan ka beja keun kapanggih. Dina neruskeun perjalanan satu tasna meuntas teh asa beuki ripo. Rek teu kitu kumaha, kawan tu leumpang mapai rawa. Saka peung mah tepi ka semet bitis, malah aya nu samet pingping. Embel atawa rawa kitu? Pokona mah jiga sawah meunang nganglerwi ieu mah. Saminggu meureun rarawaan teh. Eta ari ninggang reureuh mana komo terus nyaung-nyaung, ngahada asa diparapkeun ke asinga cek paribasana. Hese, hayang manggih nutuus teh. Suku renyem, ara teul komo lebah sela-sela ramonama. Mun pauting, kahayangna gegetret, ngagaroan suku anu ara teul kabina-bina. Tapak ngagaroan teh saka peung mahmani baroleksek. Ras inget ka urang kampung kawarasan anu sukuna parasagi katerap panyakit, gajah, boa-boa suku aing geeng kenamah pasagi. Gusti, lamun sok tepi ka akitu teh. Meureun moal bisa disapatu saumur-umur, meureun kudu dipotong. Atuda lila-lila mah geuning ateuna mapai ka aluhur, kana bitis, ting perentis, biurum jiga, cacar air, atawa tampek. Arateuna deuwih, saban reureuh, saban ngaso atawa saban rek sare, gawe teh ngan gegetret jeung gegetret, garoganyang bari nyengir, dasok peurih lamun seuk hayo wae digaro teh. Diantep, teu tahan ku ateul. Duka teu kapanggih laratanana, musuh anu diteangan teh, duka pedah pasukan beuki ruksak, dengan saminggu ngapruk-ngapruk rawa teh. Pasukan mulang Dewi ke Wonorejo. Sarerea ngantai menta disuntik jeung menta ubar. Dokter Jo petugas kesehatan lapangan kawalahan nampung pasien anu sakitureana, tur panyakitna sarua.
Beuki lila aya di daerah Sulawesi, asa beuki ripuh wae awak teh. Cik atuh geura bonang kahar tehnya. Geura serah bongkokan, ngarah tereh balik. Geu sono kanu di lembur, hayang geura ngumpul ngariung. Nu keur membara cek paribasana, sanajan pinanggi jeung kasenangan gesok nganteng wae ka alembur sorangan mah. Komo Dewi kuring anu ruksak dihajak ieu. Heu, da ieu mah nyasat di tangan atuh pisang sarayun teh. Ngasrup gunung, ngurubut leuweung, mapai sampalan jeung ngaraas walungan, kiwari nyorang daerah rawa. Rek iraha eureuna atuh. Untungna teh babaturan masih keneh kuat mentalna. Dina nyana teu kuat, ukur semet kukulutus, bari teu burung indit nyumponan parentah. Ti Wonorejo, pasukan balik Dewi ka Awatu. Di dieu rea pisan rahayat anu ngaringu manuk kakatua atawa dakoro, manuk hejo anu bisa ngomong kawas beo. Babaturan rea anu nalu keuran ku orloji tangan, kuring gehayang namah nataku, ngan dipikir Dewi, iraha rek dibawana ka Jawa. Kuria paeh di jalan. Nurada aneh teh meureun di watumahnya eta ubar tradisional, cenah mahasiatna teh ngarah awak jag-jag waring kastur henteu gampang kaserang panyakit. Ubar nu dimaksud tehnya eta handeuleum pocang jalu, dina keler. Caina dijualan. Tapi lamun seuk handeuleum narek dibeuli, kajeun sabarah oge moal dijual. Kuring kungsi nginum cai handeuleum. Segak, lir ngandung alkohol. Ukur 2 poe di watu teh, da terus miang ka Malili, tumpak kapal laut. Malili teh kota endah naker, pernah sisi walungan gede. Samalah, mimiti namah nyangka ngangkleng di laut, horeng kapal teh geus mapai walungan. Aya meureun 10 poe mah di Malili ngaplus kakao teh da tepi ke akasumpingan Panglima Operasi, Kilat, Kolonel M. Jusuf Katut Letkol Solihin. Kuring sabatur-batur maunang pancen, jajar kahormatan, ngabagiakeun Panglima anu ngayakeun inspeksi. Heu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nuresepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.